Halo, selamat datang semua. Kembali lagi di pelajaran bahasa Sunda. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Dan jangan lupa juga share video ini. Kemudian, jangan lupa juga kalian harus mempersiapkan buku, kemudian pulpen atau alat tulis lainnya, kemudian buku paket yang sudah dibagikan oleh guru kalian, karena kita akan belajar melalui buku paket itu. Basa anu dipake dina paguneman teh nyaeta gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Aya dua ragam basa anu sok dipake dina paguneman teh. Anu kahiji basa loma atawa bahasa anu teresmi. Biasana basa loma sok dipake lamun misalkan ngobrol jeung babaturan. Anu kadua ragam basa hormat atawa lemes. Biasana ragam basa hormat teh sok dipake lamun urang nyarita atawa ngobrol jeung jalma anyar pinanggih, jalma anu pantes dipihormat, anu saluhureun atawa dina suasana anu resmi. Aya oge hal anu kudu diperhatikeun ku urang dina mangsa keur lumangsungna paguneman. Tah diantarana anu kahiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Anu kadua henteu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur iwal dina kayaan anu perlu pisan. Anu katiluna nyarita kudu daria, sorana bentes, tetela, wajar, henteu aya kesan saperti anu cowong. Anu kaopat nyarita kudu antare, henteu gancang teuing sarta henteu ngayayat. Anu kalima naon-naon anu dicaritakeun ku urang henteu mengpar tina jejer anu keur digunemkeun. Anu kagenep nyarita ngagunakeun lentong anu merenah. Anu terakhir nyaeta anu katujuh nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai. Tah ayeuna aya conto paguneman nyaeta paguneman yayan jeung